Kampung teh beki sepi. Kamarana jelema teh cenah carita geus new normal. Geus normal. Usaha berarti kudu jalan deui, sementara ieu pemasukan sama sekali. Pokona poe enak kudu meunang pencairan. Hareup cobaan ah. Tenok si lain kudu meunang ieu nya, kudu pencairan ye. Kudu ngasihkeun duit ayeuna ye euy. Par. Ma bos, Ayeuna teh usum halodo. Pasti jangkir loba, jeung loba nu ngabutuhkeun. Tapi di dinya nah, setoran saeutik kitu. aduh, oh bos sok tara maklumi pisan. Atuh bos turun ke lokasi atuh bos. Ye, bos, jangkrik emang loba. Cuman kan lamun para ruasa jangkrikna arek kumangalana. Si Baron suserian wae deh si Baron. Siap sarwana deui. Hadi. Baron, Ya bos, ai gaang kumaha perkembanganna? gaang teh arendogan nama bos. Gaang nogan. Bos, gaang dogan. Teu mungkin. Ulah sok ngabohong. Bener bos, tuh cepat gopar ke turun ke lokasi, intip Di dia dinya mah mung loba setoran. Jadi undur-undur nama bos, gaang teh. Jadi undur-undur. Bener. Si Baron mah kitu wae bos. Maknya gaang dogan. Heh, ayeuna mah bos turun ayolah bareng. Ari kanjuragan ulah sok gede bohong. Bener bos, asli sumpah bos. Sumpah gopar disabar geledek bos. Ulah, cek kawin. Buset, ting. Kumaha sih oh bos? Sarwana si Gopar jeung si Bos, naon? bos udah ngirim anu di ditu teh. Naon sia nyebut Ustad Kemet ka aing? Hah? Nyebut Ustad Kemet? Geus. Keun wae atuh bos, bercanda. Lain hiji lain luan nyebut Ustad Kemet teh. Asim kuring mah da Ustad teh singkatan. Ustad usaha tina dangdut. Kemet teh meunang duit. Ai maneh teh setor duit. Ayo sia. Ya bos kalah curhat. Deukeun, tapi teu mirip. Anggo cek si lain mirip. Ampun bos, ampun. Sarwana jeung si ieu. Sorry bos. Bercanda tuh bos kan kasep. Ulah sok ngabebenyokeun. Bos makan loba duit. Setoran poe ieu kudu aya. Setor teh naon majakeun teh. Heung atuh bos beurangan saeutik lah, setor wae kieu atuh isu keneh. Wah, ieu mah beda ieu mah. Beda kana hati mah euy. Jeung mogok jeung naon si lain genok. Bener ah. Nah, kudu profesional. Ayo. Iya. Alhamdulillah ya kebon tereh panen nih lah. Lumayan di lamun dituaran mah duitna meureunna alah sakumahaeun bawa ya. Kebon aing ye tangkal pandan ye kuat geus ngalogocong ye kaluhur ya. Lumayan ye jang yeun eta mah sasak mah lu. Tangkal awi tuareun meunang opat toronton mah tangkal awi oge. Bos, mangga ieu bos. Pernah ningalinya pernah panggil ya mun teu salama anu diudag ku si Togar. Kala. Oh, nu kamari. Heeh, nu kamari. Oh, anu nulungan abi. Nya, ogot ieu kan? Ogut ya ogut. Ayo teh. Bos. Aduh, si bos. Mau ningali awas bos mah. Bos. Iya, aduh dah ningali. Kunaon dia motor tadi? Mogok, bos. Lain dipanggul atuh. Justru teh ka bawah itu leutik-leutik we berat itu teh. Tong ora. Gawekeun. Bos awak badan kieu. Itu can sarapan isu atuh semua ya. Ieu mah ngadedek, ieu mah ngadedek. Motor sah dipanggul ya bos. Ih sana mina ieu. Gopar. Mang gopar sieun ku bos. Aduh, awak gede sieun ku bos. Galak leutik-leutik ge. Buset ting. Wani ngalawan moal dibere uang makan.
uang tadi makanan. Gel. Bos, kumaha bos? Aya naon bos itu bos? Hah? Aya naon itu teh? Good. Lamun bisa pan kuring teh can kawin tu bujangan teh. Di kampung ieu pangneangakeun awewe. Tapi parawan. Bos mau ngomong bujangan dan kawin mana bujangan kawin. Atuh bujangan mah mau kawinnya. Benar tuh bos. Ah, ngarang-ngarang anak Nimbrung wae. nyalain ti bujangan can kawin. Bayar bae. Gitu bos. Sing aya mah daerah ieu. Kebenaran aya bos, tenang. Kebenaran di kampung urang teh Heeh. aya hiji parawan tepikeun kaena can kawin-kawin, bahkan eta parawan sawana lega. Beres. Iya. Lamun kitu pasti bere hadiah. Asal pang menangkeun parawan eta. Kalem. Segala apapun jeung Ogut mah lancar. Asal belen bener teh Kang. Beres kalian. Bayaran mana mah sising Wah, kurang. Ogut. Ieu mah urusanna jeung si Ogut. Kela ieu. Lamun Ogut menang eta parawan jodoh jang Obos, dek mere naon ka Ogut? Dek mere motor 20 ACC. 20 ACC. 20 cc maksana teh. Di mana? 20 cc. Ari ieu Iya oke 75 bos. 75. Taikeun lah 75 cc asa mahal teuing. Mahal teuing 75 cc mah. Tapi tenang naon bos? Gas kena sementing motor. 20 ACC oke. Nah, nu penting mah tahun 2020. Di paling terbaru. Ya ieu bos motor ayeuna bos. Aya kitu duit. Ya deh, terus ngera-ngera anak buah ngomong uang makan kecil Aya. atuh bos. Sok anu penting mah pangneankeun parawan keur jodoh kuringnya. Oke, Berarti berarti geus lila ieu. siap. Aman bos. Berarti ayeuna Ogut edek mangkat heula tak ka eta awewe. Ya, Engke Ogut nepungan Obos jeung Obos-obos di mana ieu? Tempat mana bos? Tempat lamun pertemuan. bisa mah Di Saung, bos. di saung lah. Aman-amannya. Saung di hotel gila. Ya, ai Bos, pertemuan, minum wae si ai Baron. pertemuan ulah sok di saung. Di Di mana? hotel di ditu. Di hotel. Loba duit bos. Dahar Mang Gopar. Mang Gopar. Paingan Obos Mang Gopar teh payu-payu. Oh, tempat favorit lagi naon di Saung. Si Baron saung. Manehna mah pilates saung. Ya, tenang. Ideuna kelas 3. Ya tah tenang naon lah. Pokona engke Ogut ke Saung lah. Yud, ya lamun aya randa Bang Gopar tenang dibere jangkrik sasese. Jangkrik. Jangkrik. Beres. Sok daftar dieu panghargaan. Undur. Ya itu sangka nyokot ya. Kawawe na bos. Assalamualaikum mah. Beres aing teh teh panen. An aing teh aya cita-cita mah yang jadi model gitu lah. Ya, pokoknya percayakeun ai masalah we mah beureun kasih Ogut. Heeh. Ron. Geus ayeuna mah ulah ngobrol wae. Ron. Urang ka Saung itu buan teh pendahar, Bos. Oke, udah baik. Ayo bos, beres lah. Model iklan lah. Sugan we aing aya nu ngajak model iklan naon we lah aing. Ya, iklan. Yes ya. Dah ampun ting naon. Pucuk dicinta. Ulampun ngurunyung. Ngunyung naon. Ngurunyung datang. Lah aya kabar naon aing sok pugu-pugu aing kenempuan kebon. Oh, jadi karena mau kebon. Ieu kebonnya aing lamun jual di tanggal pandan kot ngalogocong geus luhur. Itu kebon teh nu euceuk. Nu batur goblok seteh. Berarti nu oco atuh. Ya genem menempuan we ieu mah sugan we kitu ai jemaah da ikhtiar. Lain ke ceuk. Jadi Ogut teh poe ayeuna aya ubar kacape. Naon ya? Ih si Denok mogok. Ye, atuh juga pemawa mah mun kuat Herli, masa gede Herli gitu. Herli lain. Heli mah gede atuh. Oh, Harley eta mah nya. Harley temu gede mah. Berarti nu leutik. Herli. Oh, kuku atuh. Herli pan menang hari jembel teh hadiah jembel aja nyaho teh jembel. Naon jemel teh? Ini sok di tihang warung sok aya jembel kata menang rokok dibuka teh. Lotre eta mah tuh. Suka teh hadiahan eta lain. Ieu mah puguhan hadiah uyah. Uyah anu patringan. Anu aya nyongcongan jigat bonang. Heeh. Ieu teh hadiah uyah. Di jero uyah teh aya ieu. Aya ieu.
Nya moal aya iya tuh ce, aya nomoran di jero uyahna. Oh, sugan teh dina uyahna aya ieuan. Kieu lah pokona mah. Kumaha. Lebar capek ce. Naon ieu? Dewek teh bete kebeneran. Pas mogok, panggil jeung hiji jelema. Ari cenah mah di Jakarta ce artis ce. Heuh. Aja teh kan cenah hari teh pernah ngomong ka Ogut, hayang jadi artis, hayang jadi model, foto ieu teh ya. Foto ngekos batur gitu aya di majalah. Oh. Kamari ge anu nawaran cenah iklan. Iklan naon? Iklan sampo. Atuh beureun basa kuyuk beureun. Gua aing ditanyakeun sampo naon ieu apa sansil apa naon lain cenah mah sampo monyet cenah. Gel. Aing kuat kesel jor we kudu bulan-bulan iklan embu aing aing teh. Bener naik ka luhur gitu. Heeh aing bari gegesek gitu berenang mandi sampo. Monyet pan mandina sok di walungan aing sih ka bawa palit. Moal palit model euceum mah. Mau agan mendet. Kesaat di ditu. Ke banjir teh di ditu. Aing mah kalau kubuah banjir bandang goblok sama. Eta kumaha eta orang Jakarta teh. Ieu mah ce lain penipuan ce, bahkan real ieu mah asli di Jakarta. Wah, beres tah. Tampang ambil geus siga bos-bos gitu atuh. Aduh. Jadi cenah kieu tadi teh. Heeh. Oh, Mas. Saya lagi mencari model. Heeh. Bahkan yang suaranya bertalenta bagus-bagus cenah. Ah, benar. Kebenaran kan dewek teh langsung ingat, langsung surti. Cepiah. Aing pisan. Cepiah siap. Aing geus ngimpi wae aing di pemotretan kieu. Make baju ieu teh mermaid teh geuning. Bermet atuh kanap teh gitu. Heeh, kan kandapna kan heset atuh bisa leumpang di bolongan sabitis ku aing. Ari aya lauk cagak, ancak batu teh aya sukuan. Aing teh. Pona geus kabayangkeun wae teh aing jadi model. Ayeuna aya eta bos eta TV. Heeh, tah bete nungguan cenah mainna teh. Aduh. Lamun kitu mah atuh eueuh enak siap-siap. Heeh. Tungguan di mana? Engke ku Ogut cenah ka dieu eta si bos eta na tah. Bener aing teu kuat yang pemotretan teh kitu tah pokona mah iklan. Mantong ka bunga ce. Eueuh kan aya ti ayeuna detik ayeuna ieu geus siap bakal jadi orang sukses. Terus timah balikna ka Ogut seperti apa ayo ce? oh sayang di ieu naon teh ngaranna teh bonus. Komisi Komisi mah jelema rek liwat. Pak, punten komisi, Pak. cetak ieu ce ya. Ya, Pak, komisi, Pak, komisi. Eta mah permisi ce. Eta mah permisi. Sugan teh sarua wae teh komisi, Pak. Beda ayo ce. Komisi Pak, atuh mau teh jeung malih bawa komisi naon Asia cenah meureun mau teh kitu. Sugan teh komisi teh pergi dari ukan. Eta mah kursi. Beda deui ce. Komisi naon sih itu nyaho? Komisi teh persenan ce. Oh, persenan. Lamun euceung ke cair tina pemotretan. Hmm. Taruhlah misalkan 1 M. Oh, aduh. Berarti mah duitna. Urang naon teh 50-50 ayeuna mah. 50. Apa 50-50? Di pergi wadah dinu eta teh gede dulu maot sok ngareke eta. Eta mah pipiti ce. Oh, eta mah pipiti. Pipiti naon eta itu nyaho. 50-50 teh tanu kieu tah. Oh, sina diadu pipi. Hah. Gitu lamun menang duit teh diadu-adukeun pipi teh pas urang kota. Oh cuma ini sok api-api Nah, kira. Jadi pip-pip kita. Pipti pan sok aya cetengkep dina pipti aya sinetron gua laju na pipti cenah. Dina pipti bahaya. Pipi eta mah tuh ce. Pipi eta Aing mah. naon sih Jadi kieu, kok gua tipe jelas ya. Pipi teh jadi dibagi dua. Oh, di ngomong atuh setan tadi bagi dua gitu. Aing teh nyaho pipti lah. Apa bahasanya harus kita harus belajar bahasa intelek ce. Kan Ecena udah mau naik jadi artis yo. Heeh. Kudu bahasa tuh kudu tahu yang intelek seperti gimana ayo ce. Oh, intelek. Ah. Ada sok dina mata geuning udang sare sok aya intelek bisa intelek eta. Belek eta mah tuh. Oh, sugantes kan wae. Jadi kieu, pipi teh bagi dua. Heeh. Yang Ece 30%, yang Ogut 70%. Asik. Setuju? Jadi Deal. dia Aman heula. nama. Iya. Berarti tim mulai ayeuna Ece bewarakeun ka sakampung. Yen Ece dek jadi artis, Asik. foto model. Foto model. Ah, cikan kumaha. Foto model. Asik. Asik. Ah, Tah eta nya. Heeh, siap Geus pokona kitu mah mah. Ogut rek ngajius lah ka itu. Heeh. Ieu jangan ongkos heula ya. Jangan ongkos heula ya, lumayan lah. Ya. Itu atuh kudu Heeh. Assalamualaikum. Salam. Aing ah. Kan di jalanna. Tah, alhamdulillah tah aing non teh geus latihan wae aing teh. Kamari oge aing non teh
ngobrol jeung maung kamari ge aing latihan wae. Aduh, alah-alah curug aing hiji tuh. Jeung maung teu gobli. Aing mah bos. Aing jadi foto model ampun teh ngimpi-ngimpi acar jadi foto model nuhun tuh alah. Aing gara-gara amprok da jeung bosna. Jalan-jalan wae jeung bos teh. Pakai bau piu bos teh. Oh. Oh. Ya siap. Siap. Istirahat di dia. Atuh di warung bos istirahat mah istirahat rambutan. Yuk dihanap. Buset teh. Tong sajajar jeung bos atuh. Diron. Ya. Pas dinu itu teh gini zaman kerajaan tuh kieu. Terus. Ayo bisnis naon ye? Bisnis naon? Ya, kenungguan si Obut. Oh, Kan arek mere awal we kawin. Orang dia. bos langsung bahagia. Ya, untuk traktir. Bener tuh. Gas kita ada duit. Ada duit nih, gas teh. Cek saha sia ai kamari gini. Betot tuh kuna kemarin duit mah. Pokoknya bos cair ulah. Oh, anak buah bos. Duit loba. Ini teh keprak-keprak kantong ayan duit. Cenah. Oh, Hah? bon. Keur persenan. Kayak lamun geus menang jodoh, Ulah aing poho. rek nangap dangdut. Nah, bos kan Joget, teh cenanya. bingung orang can pernah kawin. Tuh, lu cina rek nare awewe. Iya. Mere awal we. 7 peting. Hiburan. Siap. Siap. Hei. Waduh, Geuning ieu datang. Kumaha kamu ngobrol tadi nungguan di saung, cenah ieu kumaha ieu obos-obos teh. Buset ya, ceritana mah tadi ge rek ka saung. Bos saya telepon kalaki nyimpang di dieu. Suatu mah di warung di mana nyimpang tuh. Ieu mah komisi bakal nama ieu mah soalna saya teh tadi teh ka saung heula di saung we saha. Ieu geus menang berita alus ieu. Bos teh make Kumaha kapal. cing. Cing jempe. Siap, Sok kabar. siap. Jadi kieu bos, Kumaha? awewe anu didam-damkan ku si obos ieu. Ayeuna teh geus aya bos. Aya. Aya bodina. Aduh hai. Langsing. Apa teh di sinyo? Ya. Muronyoy gitu. Wah, itu baru selera gua itu. Ya, kos Vespa teh walina Vespa. Pes mah aung mah. Sugan mah. Si sebeker ge apa we sugan mah? Bos eta bos. Bos. Dekok biola. Lain dekok sapi, lain. Atuh bos. Oh. Nah, ayeuna mah tinggal hitung-hitungan, bener teh? Di mana ada barang, di situ ada uang. Iya, siap. As tukang kredit. Bener mah. Kita meskipun orang dulur, Hah? dina bisnis mah tetap bisnis. Bisnis naon? Aing diisuk bisnis we gen teu udu-udu acan. Cair dah. Nya cair lang dibanjur make cai baru bos. Isuk lah bos eta mah rada Nah, gitu bos. Ayeuna eta wanojana geus tungguan di tempat Siap. Gadis. gadis. Gadis Namun geus aya barangna. Tah. Hadiah geus aya tuh. Curiga ejo. 20 juta. Hebat bener bos. 20 juta. 20 juta. Komisi. Tenang. Langsung koho. Langsung cair, engke ulah ngabaso biasa. Bikin mang odo. Sok dah. Mang hayang Anu rada gagah atuh. Batagor. Jadi lah ieu. Palaman heula. Ayo. Nah, gitu bos. Ya, siap. Ayeuna si etuna wanojana geus tungguan tempat biasa. Ayo. Apa kan anu harapan takal itu takal naon teh? Takal kersen. Gopar. Emang takal kersen. Nya nyaon aya wanoja di anak moal kuntil mah itu. Dengekeun heula. Apaan cek daerah kita di naon? Ieu wanoja teh wanoja kaya raya. Sawahna lega. Kebona hektaran. Bikin beungar Moal anu geulis eueuh beungetan. Ye, atuh aya bos, atuh bos. Aya tenang. Pokoknya ngeus tungguan bos. Selalu mendukung. Siap. Yang geus atuh anjing. Ayo aya komisi ya. Makalem lah. Wakilnya. Oh, siap. Orang lampu si bos 20 juta. Heeh. Urang happy. Hebat. Urang karaokean. Siap. Karaokean anu 25.000 teh sajam. Siap. Ayo, Ron. Siap. Emang Sukses, apa? ya, ayo. Komisi geus menang teh cetia.
Alhamdulillah ya teu disangka teu dinyana pokona mah rek aya bos di Jakarta rek jadi iklan model. Alhamdulillah rezeki mah geus teu ka mana-mana mah geuningan datang sorangan tah. Alah si Ogut nuhun si Ogut merek beja. Aing non teh coplok 500.000 ge tadi teu masalah pokona mah soalna cek meh ge miliaran ye. Wah beres pokoknya mah aing kedeng dege aya di TV aing ye kedeng dege iklan. Wah iklan misalkan dagang teng baja naon daek aing lah keun bae aing arek naon teh dagang ban eta oge ban uso naon we lah pokoknya mah aing jadi model we. Beres pokoknya mah ye janjian orang di dieu. Wah, bos, kawas mah itu bos. Ana pun tetangkalan kan cek Ogut, coba tepok telak-telak. Tapi na tukang mah geuning bodina jiga Vespa, Bos. Ya lah. tapi Beda pirasat. Berarti si Ogut ngabokong. tong wakang ngomong. Dekok biola. Sampurkeun heula bising lain, tapi Ulah kan ka alus sangka, Bos. Ulah ka alus sangka. Sangka. goreng. Kan contohnya di Anda pun tetangkalan, ini bener ya? Bener iya tatangkalan. Tapi nah aya eueuh. Ayo sok. Beres ya. Makan. Selamat sore. Wah, iya pasti ya. Iya bos anu di Jakarta, anu arek nitah jadi modelnya. Itu. Ya, hari ini mah atoh we da bongana ieu teh sok latihan nu model-modelan. Ayeuna si Ogut ngabejaan rek aya bos di Jakarta datang ka dieu nitah jadi model. Cina tungguan di dieu. Model majalah goblok sia. Bos, Sabar, Bos. Kumaha ieu urusanana ieu mah nya. lega sawahna bos. Emang lega sawahna jeung awakna ge lega. Nu di tangan mah lain kieu. Bener sekolah dia siap ya da pokona mah kos geus kira-kira ya mahi jeung model naon lah. Penting mah katipis ya. Sok. Bos teh bener teh. Beres. Si Ogut ada mere jodoh, kuring teh malah duit geus dibikeun 20 juta. Nyebutna dekok biola, langsing. 10 juta Tapi cina nah ya. ieu mah Wah, amprok oge euy. Sugan mah pasti ge paduli teuing. Lain urusan dewek enak mah. Nu penting mah komisi 20 juta jeung 500.000 geus cair. Duh. Hola. Model ke Jakarta. Nah, saksina. Iya katipu ieu, Bos. Pasti katipu ieu. Katipu naon? Ya. Bos si Ogut tadi ngadatangan keur tadi isuk cenah rek aya bos di Jakarta ka dieu nitah jadi model. Tah kuring ge katipu ku si Ogut. Katipu naon? Dititah neangan jodoh, kan kuring teh teu kawin-kawin. Nah, bikin kayeuna. Cenah erek mere jodoh. Lain Ki kitu. dia cirina. Lain kitu. Tadi si Ogut datang teh ngamprokan ye ka aing teh ye. Seuna aya bos nu neangan jadi model. Bener teh nama bos ieu. Berarti ece pada korban nya. Saya geus di Jakarta jauh-jauh neangan jodoh ka dieu. Ku si Ogut ditipu 20 juta. Bos aing 500. Bos. Iya tuh bisa nikah hiji. Iya tuh 20 juta. Ogut na coba ieu na ya. Garpu potong geuning pas gitu. 20 juta. Eyang si Ogut bos. Tuh si Ogut tuh aya tuh. Lewat sia. Hah? Udah. Ogut sia. Manes salah bohong si Ogut. Ogut sia duit aing. Si Ogut sia 100.000 balikan.